Ayah bapakku Ibu Ara waktu patuk kera carita paku buara anu bageun mereja meci jangan subaya aturan kanggo bapakku kepayun aya di atos Nupinuh ku kaendahan paku anu sayang mikeun asih nu mongkaran doan ngumbar lamun hayang hirup saoyonan hanjaka nikmat durian pakungu tesangakabet bisa oreng miyun di baleban paku anu sayang nganu kurmat tak dibawa hari amun ayah Pak Hadi aturan kepayun asih kuring anu dipikeun tanyana geuning langiteun kanggo Bapak Hadi anu bageur horeng apoting panungatungan ayah Pak Hadi kapayun penting anu jadi saksi mama ayah Hadi payun berawaktu janji mimiti haturan kanggo Pak Hadi kapayun nupinu uparepat mama kanggo Bapak Hadi Karyo terurang
Aya Pak Widi. Pesangka gening pesangka Haturan kanggo Bapak Widi. horeng kieu balu karena obat Penting harita Pak Widi anu bager pasakuri jeung manehna aya Pak Widi cobi kapayun waktu patuk keur carita apa Widi deui mere janji jangan subaya nopi nu ku kaendahan mikeun nasib Pak Widi ngomong garan doan ngombar lamunan kanggo apa guru kastian anu mager goreng putih panungan penting harita Pak Guru Kastian anu mawa kabacaan kaasih dedekat tresna Pak Guru anu bager mere janji jeung manehna nepi nu ku kaendahan urang limbangan mikeun nasib nu mungkaran doan ngumbar lamunan hayang hirup bahajat ibu hajat sauyunan hanjaka nikmat durian tesangka bisa pekat goreng miun mi balebat ngan ukur tak timelan goreng peti